gelis-gelis setelan seksi kumaha mun aya nu kagoda. Heh, urusan kagoda atau henteu mah eta mah terserah Anda. Da emang urang semah setelanana ge ciga kieu. Mana ge pasti kagoda kan? Tuh, emang orang laki naon? Ah, mana kagodanya? Teu. Dengan eta. Terang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laras ya teh nih. Mohon laras iya Akang Omen. Nupangkeun lah. Aduh, hapunten pisannya abi teu sagantang dinu foto teh. Da dina foto sareng aslina ge teu ganteng. Mun jujur-jujur teh. Da kanyataan. Arek panggil kita sembahyang. Ari Aan nuju naon nyalira wae. Obat tanya teuing. Urusan orang rek ningali pemandangan rek naon? Naon urusan aja yang didinya. Meni kasar. Neng, abi mah kasar teh. Lamai, hate mah bersih tuh. Nah, ini kasar gitu neng lengan teh. Abi mah kasar teh panangan, hate mah bersih. Iya. Ya apa? Gantengku. Kan lu ganteng geus lila, gerak kawin atuh. Neng. Kalem jeung aman. Cinta amat sampai ilaga pasti setia, Neng. Sok atuh cepet geura lamar aku mau kawin. Sabar. Tah Neng, engke ngalamar dirinya mah geus saray jeung aing. Iya, boga pamajikan. Mah iya eta ujug-ujug ngomong kitu. Karak-karak kawar teh SD. Sarwana geuning saja gelo anjing. Bu. Edek mah meuli motor teh. Ya edek atuh. Emang aya nu rek ngajualna? Aya si alus. Saha? Mule, tah motor eta. Mung motor Mang Bule mah motor sport. Naon, mending motor sport gagal ke ibu nangkok. Mung abi mah hayang motor bebek. Untuk main motor bebek. Kan ayeuna teh geus musim hujan. Jadi lamun banjir teh bisa berenang. Oh ini bebek ya. Pemain bebek. Naon Kang? Didinya teh sebagai pengurus, sebagai ketua RW. Emang kunaon? Dik nyontohan teh nu balik atuh. Maksud mana? Maksud mana? Kamari pemajikan aing. Paten didinya emang orang teh nyaho? Oh. Aduh, punten Pak RW, caroge abi mah teterangan, punten pisan. Wah, pokoknya mulai enak BLT ku aing dicabut. Udah gara-gara sia cek aing oge. Cabut ku aing. Punten Pak RW. Punten goblok. Oge udah. Men, kebeneran, kabar gembira men. Kabar naon? Adi salingkuhan orang, bogohon ke mana men? Anu penting diantar ke urang? Heueuh. Tah men, mun aya minat, antar jeung aing ke penting ka itu. Ayo, tapi omat euy, kudu rapi. Nya heueuh men, maneh kudu njaga rahasia urang men, bisa nyan pamajikan urang. Sarua atuh urang boga pamajikan. Heueuh nya euy. Pokokna mah di antara urang kudu bisa saling jaga. Sarua boga pamajikan, omongan gede. Aduh. Saya modal men euy. Men aing modal lah ke dedenya. Men. Kakak ini teh ka mana? Aing teh kieu. Modal teh kantor. Mantap. Naon Bu ngajak ka dieu? Urang rek ngomong serius, geus capek. Sok ngomong naon atuh? Timula ayeuna urang marek balik ka imah indung urang. Geus yakin ya teh moal dipikir-pikir deui gitu ku Ibu. Moal urang mah geus neuk, bye. Nasib. Nya betah keneh, can bisa move on hayang kana jeung urangnya. Lain urang mah ka dieu teh rek ngabejaan. Ngabejaan naon? Bang keliling 5 deui lunasan. Koplok juga bisa move on. Ani,
bener maneh teh rek kasih omen. Ya bener atuh mah. Emang bager gitu. Bager pisan atuh mah. Emang can pernah kadenge eta hurai heureuy ka awewe. Acan ngadenge mama. Ari kitu mah alus. Kade we, kadang lalaki teh teu bisa dipercaya. Ah, percaya we abi mama. Soalnya si anak kan pernah curhat. Pernah curhat kumaha? Pernah ngomong kieu mah ka urang teh akan kuserahkan jiwa dan ragana. Tah eta bener alus. Emang bisa ngajamin mah lamun janji gitu? Bisa atuh. Nah, bisa gitu. Apaan ari jiwa ragana ku maneh mah? Lamun si Omen diputuskeun ku maneh, engkena gelo. Ya bu, sing balik jadi pemajikan teh ulah pabari ngajual kanu barang teh. Emang urang ngajual naon? Ngajual naon. Ieu teh karek tadi balanja teh. Ayeuna dijualan deui. Geus we mending asup aya mah mau balik tadi tuh. Ya kakaknya teh asup di bejaan teh. Ieu mah alus ngelingan. Juga aya asup minum heula obat ame eling. Tuh, nu teh eling ngomong bule. Mana sih semen mah lain Ampura Mang Bule keur ada streng.